Karsa tadi tumaritis kebon tani teh lain saukur ieu pare, lain sampe, lain kalapa, lain rambutan, lain duren. Tah cau ge aya cau ge. Jadi lamun sakali hayang cau teh da boga teu kudu meuli ka warung, teu kudu meuli ka batur tah. Tuh, ieu teh ngaranna teh cau muli cenah. Cau muli alhamdulillah tah bieu teh ngalah cau galek. Cau muli dua turuy sampe tayna ke terakhir urang ngalahui rul nya urang kulub sakalian ari hui mah da di saung tumaritis meureun lah sanajan beak itu ge naon teh gas aya suluh ku suluh we urang godogna tah kieuna kudu urusna diberesan ulah nepi ka ieu tah cokolot sana ieu lamun luar cau tah nya itu urus teh ulah kieu kudu dihanap naon cenah cokolot mah lamun sugesti na cerita kolot mah tak gering nangtung cenah padahal lain nu gering nangtung lain awak tah nu gering nangtung mah ieu tah kudu sikat eta kudu dempeskeun kudu dempeskeun kugrakeun ka ditu keun antep ka herang jingjing kurang peuyeum kitu tah kieu hasilna gawe di tumaritis teh segala dipelak teh boga ada hareun tuh alhamdulillah sampai marontok tuh gitunya tah bari ngonten sekalian bisa tuh gitu pan jadi ulah loba anu kapiceun kah hirup mah kudu loba kadaek rulnya da meureun bandahar mah di gempur mah di lemur mah ngeunah wae barang dahar naon-naon ge lamun teu buka peplakan ripuh rul hayang barang dahar teh hese tah gitunya arek maneh rajin pepelakan. Tak kudu rajinnya ke motung ke usum ke mata halus naon segala rupa aya lah gitu hui gitu nya gitu hatur nuhun.